hirup mah tong rudat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah baraya ya. Kudanget sonten ayeuna ya, urang masih dipaparinan kesehatan, kemudahan kelancaran. Aduh, suasana di kebun pakuan baraya, aduh, di sore hari yang ceria dan berbahagia nih. Berbahagia. Mugia baraya Kang Haji Channel dipaparinan kesehatan, kemudahan dijemberkeun rezekina barayanya. Tah, ieu Kang Uje nuju di kebon pakuana Kang Haji Channel. Saur nama Kang Haji Channel teh nuju aya proyek cenah di Bandung baraya, tapi ieu teh tos uih duka teu acan. Ai tadi mah impona teh tos uih cenah, tapi duka di mana ieu barayanya. Saat acan Kang Haji Channel urang nge-review lah ya pematangan sawahna baraya tuh. Wah, masya Allahnya. Alhamdulillah baraya ya. Urang teh masih dipaparinan kesehatan ya tuh. Aduh, alhamdulillah ya. Masya Allah barayanya. Tuh kakak palih mana ya Kang Haji Channel nah ieu teh. Saur nama terus uih di Bandung cenah baraya ieu teh Kang Haji Channel teh. Tapi duka di mana Kang Haji Channel ya. Aduh. Sing urang cobian ka di baraya ya. Aduh, alhamdulillah tuh kebon kangkungna baraya parantos saluluburnya. Bontengna sekedik-sedik dirugeugeun cenah. Soalna gagal panen bade digentos ku bonteng baraya ya. Aduh tuh yo balong nilana ya di gabusna ararageung baraya eta ya. Tapi teu aya ya Kang Haji Channelna di saung ge. Tuh, sepi baraya euy. Di mana ya Kang Haji Channel ya? Tuh Kapten Haji enak gitu nuju ngenyo. Aduh. Di mana ya? Waduh. Assalamualaikum Kang Haji. Aduh. Waalaikumsalam Yang Haji. Aduh, yo lain atuh ngenyo gede aya di dieu. Wih damel tuh, aduh asa ku nikmatnya ngenyo ninggal di Kantanan aya gudeg lah, abi masa gudeg ayu. oh mohon lain ya ngenyo di pematangan sawah sakuraos kieu nya. Masya Allah. Supados seep ieu tuangeun Nya. sambil ninggal situasi sawah tuh. Raosnya. Masya Allah. Masya Allahnya. Hirup di dunya teh ieu. Tuh. Gitu. Nya. Masak ayeuna sok ngemut-ngemut. Janten kudu malapah gedang ulah sampai nyarios teh beberebetan tapi teu aya buktosna. Jadi tong kosong nyaring bunyina gitu nya. Ari abdi ngasor we ku ancun sane gitu mangga. Mohon. Emutanana ayeuna. Mohon. Abdi we teu dah seueur carios supporter sanes. Sanesnya Kang Paling Haji. abi mah gumujang mun batur nyareus kitu kieu abi mah seurik ngenyo we. Ngenyonya tuh. Aduh sih. Naon nu diuruskeun kitu teu aya buktosna. Nah eta nya. Hartos milarian kengeng, tuang raos, Mohon. netepan atos. Nah, gitu nya. Kantun abi mah nemete enyo tuang. Cing sareng naon ieu teh ngenyo teh? Udeg, tempe, tahu terbuat dari kacang kedelai. Aduh, ieu teh aing bisa piring mentung kieu ieu. Kararesan ieu teh gudeg teh masyaallah raosna langkung utami abi nemean ieu teh. Tuh nemean. Mangsa bade tuang. Mangga atos aduh tuh. Ka ieu karaosna. Aduh, masya Abi Allah mah nya. Perkawis tuangan mah wah. Raos tras emese. Raos kitunya ieu aduh tuh pematangan sawah kieu ieu. Tuang dinu pematangan sawah saku nikmat tuh Kang Haji. Nya tuh aduh ninggal pematangan sawah tuh am deui. Nya bener euy ku ngenyoh namanya. Jadi urang teh kedah seueur bersyukur teh bener Kang Haji gitu. Urang teh nya ku bersyukur mah ku dinikmati, disyukuri dan dijalani Kang Haji. Insyaallah ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun. Urang ulah boga sifat iri hasad dengki gitunya. Ulah boga sifat gitu awon boga sifat iri dengki malahan Moal aya kamajengan laras emutan teh teu paruguh nya sok Kang Haji we tuang heula bisi ka salak Kang Haji. Sok dong heula Kang Haji dong heula tuh ieu Kang Haji Channel lanjut tuang baraya aduh
sugan tek di mana apak teh aya di dieu tuh. Tuang ku nikmat kieu ninggal pemandangan kangkung baraya Masya Allah nya. Urang teh ku bersyukur baraya. Bersyukur Insya Allah pami urangku bersyukur mah Insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun baraya tuh. Sapatos Kang Haji channel ieu baraya ieu. Anjeunna mah teu seueur emutan, seueur naon, teu gaduh sifat goreng, teu gaduh sifat iri hasud kitu nya. Aya tatanggina nu maju ku anjeunna mah didukung. Aya tatanggina nu kasusahan ku anjeunna mah dibantos. Tah eta nu namina silih wangi, silih asas, silih asuh teh ya gitu barayanya. Urang teh ayeuna ieu Kang Haji channel babantos barayanya. Tuh di mana we anu ngirim gudeg ayu cenah tuh. Ku nikmatna gitu. Urang teh Insya Allah pami urang melak bonteng mau mungkin jadi cabe baraya. Tah dina melak kahadean ge moal mungkin jadi kagorengan barayanya. Urang teh aduh alhamdulillah baraya ya. Ku endahna di sore hari di pematangan sawah. Ku nikmati kayak aduh komo bari Cikopay jeung udun mah baraya Masya Allah mama tuh sakuraosna yeuh ninggal Kang Haji channel ngenyo asa ku nikmat we ngiring laosna Kang Haji nya tuh waduh tinggal yeuh dugi ka sapiring mentung kieu artos tapi teu damang mah maleres. Oh nya jadi Kang Haji channel mah duit loba pangabutuh teu aya teh apa nya Duit mah cekap alhamdulillahnya. Nu penting mah abdi tiasa euy ka banyak beres. Nah beres. Kali si abi mah komen. Aduh tuh. Ya Masya Allah baraya ya kuninggalna kitu tuang di pematangan sawah. Bari ninggal sawah tuh asa kuraos gitu. Sanajan jeung gudeg jeung tahu tempe ge ku nikmat baraya tuh. Aduh ya belaras ya Kang Haji channelnya. Gudeg jeung tahu tempe ge ku nikmat baraya tuh. Aduh ya belaras ya Kang Haji channelnya. Ku nikmat Kang Haji. Berarti tadi teh aktivitas teh Kang Haji channel teh barayanya terus di Bandung cenah aya proyekan. Beres tabu tilu langsung netepan asar panginten ibak nah langsung ngenyo baraya tuh. Masya Allah sok tuangna cing dinikmati gitu nya. Insya Allah mugi cing jadi daging gitu nya. Kang Hajina cing sehat sok tuh eta tahunna amblem heula geura tahunna geura sok. Tuh. Nya sok tuangna. Aduh. Tuh baraya Masya Allah nya. Ieu ku tuang tuh. Dibarengan ku teh pahit baraya. Tuh Masya Allah tinggal kopi. Ya we mah ududna udud samsai tuh. Tuh itu Kang Haji Bana ya. Ya memang ulah kepo. Hei, nuju naon Kang Haji Banda? Tuh, nuju nyebor sini tuh, nyebor kangkung Kang Haji Banda mah bayak kitu barayanya. Tuh, kali ya Kang Haji Banda mah ya. Benar euy. Ya nuju ngenyoh ya. Mohon. Tuh, alhamdulillah baraya aduh. Pas sore di saung pakuan ya di kebon pakuannya pakuan Kang Haji channel aduh alhamdulillah cenah komong ke duka dinten Senin duka dinten Salasa payun mah cenah Kang Haji channel teh bade damel di Cibuntu baraya cenah aya proyekan mega proyek cenah saur nama proyekan perumahan cenah janten paling ke kadina teh anjeunna teh mulangna teh sore baraya nya Kang Haji channel teh aduh alhamdulillah ya. Ieu saung kahuripana saung ibakna ya sumur kahuripan. Tah ieu tempat istirahatna Kang Haji channel tuh. Masya Allah pokona barayanya. Menikmatilah pono tah meureun panginten kitu lah barayanya kumargi ya Kang Haji channel nanti ngenyo tuh coba tinggal tuh. Waduh asa ku nikmat kieu. Tuang di pematangan sawah nya. Teh aya beban atuh dah. Tah meureun kitu baraya lah urang kin urang dawakeun Kang Haji channelna mugia dipaparinan kasehatan kemudahan sinareng kalancaran sareng baraya-baraya Kang Haji channel mugia dijelemberkeun rezekina dipaparinan yuswa anu panjang dimudahkeun dilancarkeun dina sagala urusanana.
tong hilap perbanyak sholawat, perbaiki sholatna. Insya Allah ku Allah ge pasti dimudahkan, dilancarkan. Komo deui pami urang sering-sering bersyukur. Berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.